Ingat keur carita jelema aya baheula nu pelit jasa. Ieu mah dongeng saeutik mah ieu. Aya jelema pelit jasa ieu mah ieu. Ieu mah di Bagdad tapi. Ku pelit-pelitna boro-boro hartana, dosana mun dipenta teu dibikeun. Eta kan pelit jasa berarti kan. Geus panjang dongeng nama ieu mah kacaritakeun manehanna teh nyate di imahna. Saenggeusna nyate kemudian kapan eta haseup sate teh ambalaya keluar bereng-berengan di antara jelema anu susah liwat ka imahna ngambe sate barang ngambe sate eureun heula nyana kieu bebeung ngeunah amat ieu sate beung ngeunah amat ieu sate kabeneran kapangi kudu boga imah nu pelit teh ditewak tewak sia kajen hukum aya kudu bayar lantaran sia ngambe sate aing. Boro-boro mere ngambil gitu menang. Akhirnya jadi dilaporkan kanu berwajib. Nyana geus gideng bae kasus naon sebenarnya. Diusulkan kasus ngambil sate. Kiai kunyana teh ya dititah lamun teu dititah lantaran sugih boga geng manehanana tetep penjara. Sebab nyana ngambil sate kecuali nyana teh kudu mayar denda 100 dirham 100 dirham uang emas 100 dinar uang emas jelema susah jaga aing kadohong eureun di dieu boro-boro aing yang mayar 100 dinar budak cekeun lapu aing dahar ge dahar isuk sore henteu pamajikan geus carerik bae kakak boga kasus naon ngambil sate. Kok jadi bisa dikaya wallahu alam sakeun ieu. Akhirnya kiai jaksa-jaksa terus dek memutuskan permasalahanana. Cek sebagian jaksa ieu teh tetep kudu dipenjara kecuali membayar 10 dinar uang emas. Cek sebagian teu kudu atuh sapira ieu mah pan lain maling lain naon sapira ngambe. Kerja cek nyana ngambe berarti sebab sate kula nyana bisa ngambe. Tanya ka nyana. Sia ngambe tante ngambe ngeunah teu waktu ngambe ngeunah cek cenah maksudna ngeunah seungit heuh kan lamun teu aya sate aing mah sia moal ngambe sate bener denda 100 dinar wabeh jelema rame gara-gara ngambe ieu kudu mayar 100 dinar ku pelit-pelit dasa jelema aya kiai geus ceramah bae ulah lewat imah dinya bisi ngambe cek cenah ieu ditangkep didenda kadinya liwat kadinya ka imahna liwat tah lamun liwat ka imahnyana haju nincek imahnya didenda neuleuh pager didenda neuleuh pager sia neuleuh pager aing bagus kan denda wah atuh jelema pelit asa tah jadi lamun kadinya teu menang neuleuh kudu kieu bae aman nah satpam mangani amun teu kieu satpam tangkap denda. Ieu mah nu dipermasalahkeun teh ieu jelema ieu kan hukum di Bagdad makan ahli hukum ketika adu tarik antara jaksa jeung ulama cek jaksa tetep bae ieu teh kudu ditangkap kecuali kudu dipenjara kecuali nya mayar sakahayang nu boga imah 100 dinar siapa boga 100 dinar henteu ieu mah pasang badan cek pamajikanna ceurik minta tulung ka kiai eleh kabeh ku jaksa kiai eleh kabeh ku jaksa kiai eleh jaksana jago jasa karena nyana menikmati cek jaksa karena nyana irungna menikmati ambe sate berarti maling ambe denda 100 dinar kalau tidak bayar penjara wow kabeh geus areleh kiai eleh tinggal hiji deui Abu Nawas pamajikanna jeung anakna kiai kunaon salaki deuk di penjara kasus naon cek Abu Nawas kasus ngambe sate seri Abu Nawas nah ini makanan gua cek kalau kasus begini udah sini serahin dah cek Abu Nawas aing kasus-kasus biasa mah teresep cek ya kasus ieu bagian lain cek Abu Nawas di mana ku ari di sidang can anggeus
kiai kumaha kiai eleh kabeh ku jaksa nah sia mantap cek Abu Nawas iya tandingan aing jadi ya guys tenang datang Abu Nawas adanya baik make salana komprang sebelah lain udang gua ada jasa Abu Nawas oh make sorban itu bisa ditanya ku sasaha jangan ada melihat tidak boleh melihat saya sebab kalau jaksa melihat saya ntar saya kenakan denda jaksa geus tunggul bae kieu jago Abu Nawas nu sugihna aya kamu lihat saya kamu mengkasuskan orang yang cuma sekedar menghisap bau sate sementara saya pakaian seperti ini kostum yang berbeda dengan yang lain nah sekarang kamu melihat saya denda oh Gus kacau Gus di kejaksaan ya masih didenda ya masana Abu Nawas dilawan itu tetapi bukan itu cek Abu Nawas urusan memandang kula guys kula mah barahan gua masalah sadaekna neula aing cek sadaekna geus kumaha geus sia nek menilai aing kumaha geus sadaekna aing mah barahan oh kumaha geus sabodo teu aing mah teu kumaha ambeun kelek aing barahan teu kudu didenda aing nah mari kita kembali ke kasus jaksa jangan tunduk saja tanggah jaksa siun untuk Abu Nawas jaksa siun udah asa wali atuh Abu Nawas mah gitu Abu Nawas eta wali berharis banyana jadi lelecehan sodah di lembur ku budak letik sebab wali Allah mah embung hehebatan embung memulyaan embung lamun di ngariung teh al mukarram Kiai Haji Fudhali embung gitu-gitu al alim al allama Kiai Haji Supendi hayang dimang Abu Nawas dan nama lamun dibuya-buya teh nya membung ulah sok dibuya-buya mamang bae cek nya iring-iringan yang budak leutik bae nya nama teh disebut Abu Nawas padahal wali nah kembali ke kasus begitu kembali ke kasus coba jelaskan naon terjadi cak anu sugih teh ya ieu jelema liwat ka imah kula sementara kula keur nyate haju eta sate teh bereng-berengan angina ambeuna nyana lain hayu bae liwat endahan cicing ngambean ambe sate kula berarti kan nyana maling ambe sate nah ieu mah kieu bae lamun manehanana bisa ngaluarkeun dendaan 100 dinar salamet lamun teu penjara eta permasalahan lamun nyana liwat bae mah teu eureun masalah berarti kan eureun menikmati bagus cek Abu Nawas kumaha jaksa betul hukum yang terjadi seperti itu sebab itu adalah termasuk gosong boy hebat atuh ya oke guys ditanya yang bersangkutan boga sia 100 dinar tentu mama kana boro-boro 100 dinar kula mah isuk dahar sore henteu tenang aya di mama anu bakal mangmayarkeun 100 keluar hitung jaksa dihitung ku jaksa 1 2 3 4 5 bener ya udah 100 dinar adegan ya kasus ieu supaya tegas selesaikan kuari keneh kaula dek bayar mang mayarkeun si miskin didenda-dendaan 100 dinar kula nu mang mayarkeun diuk nu sugih di dinya jaksa saksian ya duit 100 dinar dek dibayar dendaan kanu sugih nu pelit teh maka cara membayarna duit tersebut dek dialungkeun ka luhur breng geus beres dikumpulkeun deui kadenge eta duit kadenge nah eta lah bayaran maneh lantaran ieu ge henteu ngadahar ngan ngambe doang nah didenda 100 dinar duit 100 dinar dibalangkeun ka luhur kadenge kan eta lah bayaranana selesai permasalahan eta jaksa gideg bener atuh Abu Nawas dilawan
balik ya balik awas jaksa lamun main teh cantik awas bisa jaksa ngubrus tidak udah itu udah terbayar dengan suara 100 dinar itu sudah terbayar yes bagus tinggal nu sugi bae bener oge sakiananya nyana ngambean aing ngadeng geus beres ingat dongeng Firaun terjadi ya